Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nyejarah cariyos si Endul Jawara Olokejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco ka dongeng Mang di mana we ayana. Mugi asadayana aya dina kasehatan lahir sindaran batin, dilalancarkeun sakarupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tomol sukrep. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komennya. Mangga mitra supados teh jangkolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna carita si Endul Jawara Olokejo. Sok kaparayun sadayana. Caturkeun kita anu geus dianteran cai kopi ku bienok laju we eta cai kopi teh dilaguk. Teu curiga naon-naon nikmat we nu aya. Keur makapan ci kopi panas keneh jeung seungit. Sabada nginum cai kopi karasa maniku tunuh-tunuh teuing aneh cenah. Geus nginum cai kopi teh kalah katunuh. Panon cepet jika dirapet ku leugeut rek beunta ge manis susah. Ai nah ieu teh jadi tunuh ieu geus nginum cai kopi teh. Nya meureunnan bakating ku tunuh we ieu mah. Alah, nya mani cepel kieu. Kita teh nyobaan ngalawan jurig tunuh. Tapi panonna teh geus sababaraha kali dikecepkeun teh tetep we. Beureum deui mungeun beunta. Antuk nama teh kuateun goleh wae atuh sare ti beranahkeur. Teu mari reka kayaan si Otong anu geus teu sabar hayang buru-buru asup ka jero kamar kita hanteu gagahaba. Kewe cenah geus rada peuting supaya aman kayaan geus sepi mah nungguan sakabeh murid kita teh geus ngarambi atawa salare we. Wanci nu dianti mangsa nu dagoan teh geus sunuk. Ayeuna mah kayaan teh geus peuting atuh di luar kadenge sora-sora satu peuting geus disarada. Jangkrik jeung cicir tarik-tarik ditempas ku soragaang maninga hayang mungeun eleh bebenceu ge teu daek kerehe teu daekeun jembe kawas mere totonen peuting eta bakal aya bapa maling. Si Otong anu keur langharakan di jero kamar geus ngarasa meujeuh cenah pikeun ngajalankeun rancangna. Laju jung cengkat bari babatek heula nyalesena keur. Geus rada peuting ieu meujeuh jigana mah. Nya pasti murid si Tapa ge geus harees, geus ngararampi kabeh. Nya waktuna ieu aing ye. Rek diteang ta si Tapa teh. Geus kabayang ku aing keur ngajengjehe meureunnan. Sare teu inget di bumi alam. Laksana peuting ayeuna mah. Eta kujang pamuka teh ku aing bakal dibawa. Geus teu loba catur atuh si Otong teh laju ngetayap kaluar ti kamarna. Manehna culang cileung 2 klik nitenan kayaan sabudeureun eta patempatan tapi aman. Tuluy leumpang ngalaunhan ngadeuketan rohangan kamar kita Pak. Kabeneran palebah dinya mah rohangan teh sepi taya pisan. Anu bawani ulam brangkapanan. Si Otong kiwari teh geus aya hareupeun panto kamar kita Pak. Raket panto teh dibuka lalaunan. Kabeneran kapan biasana oge tara dikunci blak atuh panto teh muka breh kita teh keur nyang saya we dina kayaan geus teu inget di bumi alam. Nyeh si Otong teh seurih. Tetela geuning ramuan baruang ti Baba Pecun teh mati cenah. Bener mati ta ramuan teh. Nya baruang ti si Babah Pecun teh. Uluh, itu si Tapa meni yang saya kitu hees na ngacai deh. Alah beunang si ayeuna mah kujang pamuka teh ku aing bakal digubug. Maneh geus moal bisa ngalawan sia Tapa sok sing hareupan aing tah. Sia
Sok lawan aing lawan. Yeuh, aing si Otong arek mau kujang sia. Asok pertahankeun dak ujang teh. Cek si Otong bari bapetawe diharepeun kita pa anu jongjon sare teu malire kanu keureuhut het sorangan jika nu gelo. Teu loba mikir atuh si Otong teh kiwari malaju ngadeukeutan awak kita pa digaradahan. Korehe lah kujang teh kateu nyelap dina cangkengna. Atuh eta kujang teh laju dicokot. Dialak ilik bener teteh lagi ning cenah eta kujang pamuka anu sabenerna. Iya cenah horeng teh anu diteteangan ku kelintung teh. Geus kabayang pasti cenah kilintung teh bakal bisa kumanding bungana atuh. Kujang pamuka geus hasil dicokot. Tahang tung anu ngahareti harta karun ge bakal katimu. Benang sia ayeuna mah ieu kujang teh eueuh. Ieu horeng teh nu aslina mah. Alah bedanya beda paingan beda. Beda pisan jeung anu tiruanana Benang si ayeuna mah tapa. Sok sia, yeuh kujang geus ayeuna cekelan aing. Sok rebut. Alah paring oge keur ngimpi tah si kurang ajar teh. Aing kudu sagancangna yeuh. Kabur. Enya, kudu sagancangna kabur kaya kieu mah. Kujang pamuka teh diselapkeun we dina cangkengna bari ditutupan ku baju kambretna. Koloyong si Otong teh kaluar ti jero kamar kita pa rencepan. Pantona dipeneutkeun deui keteyep lempang lalaunan. Kacaturkeun malahan mah kiwari teh geus ngajauhan ti kamarna kita pa. Si Otong kebat arek muru lawang kaluar ti eta padepokan. Bre kasampak di panto gerbang teh keur aya anu keur tugur keur aya nu jaga. Reg atuh ngarandeuk kudu kapaksa eureun heula. Lantaran kakara kapikir kesing horeng kapan unggal peuting oge. Panto gerbang mah teu waleh aya nu ngajagaan. Halah poho aing teh nya kapan. Unggah peuting teh aya nu gantian giliran ngajagaan panto gerbang. Tapikeun aing kudu neangan cara ya supaya bisa keluar kalawan aman. Si Otong sekedapan mah cicing we nyomput satukangeun tihang. Caturkeun murid kita pa anu keur tugur atawa ngajaga panto gerbang. Kabeneran beuting eta teh anu bagian tugur teh nyaeta winaya. Si Ijot jeung si Odon. Tiluana teh keur anteng we ngalobrol tambah kesel cenah bari ngusir curi getunuh. Tah kitu euy basa dewek nganteuran dahar ka guha si Inul teh ngaranapan kajadian aneh atuh euy aneh. Nah kajadian naon kitu Jot? Ih aneh. Kapan teh jero beuteungna teh aya nu kaluar euy. Nyata orai naga. Orai naga. Winaya teh mani colok kaget sapiraku cenah tina beuteung si Inul teh aya nu kaluar nyata orai naga. Si Odon ge mani curingak. Ngobalan si Jot. Sapiraku tina beuteung si Inul anu budayut keluar orai naga sagarupa. Dewek mah teu percaya. Lamun keluar cacing tamang atau cacing keremi, sakara dewek percaya euy. Ih bener atuh ieu mah bener. Orai naga euy nu keluar teh. Kapan ceuk kita pa mah eta teh jalmaan kakuatan si Inul euy. Teteh lah geuning. Si Inul teh boga kakuatan dina jero awakna teh anu teu katingali euy. Basa ngadenge keterangan dari si Ijot Winaya jeung si Odon teh atuh beuki panasaran naik kitu mah bener cenah. Lamun ceuk kita pa mah kitu ku tante. Nah kekuatan naon cenah anu sumanding dina awak si Inul teh atuh? Oh sia. Bener sia. Nah kekuatan naon euy? Nyaho teu apal euy. Tu kating kekuatan naon tah? Nu sumanding dina awakna si Panduel teh. Nya dina jero beuteungna. Piraku dina beuteungna aya kekuatan sagarupa. Tapi ketang bisa jadi euy. Lantaran kapan si eta mah barang hakana beda jeung urang. Alah si hamur parab. Si olok kejo teh jelema teh. Pantes we arek boga kekuatan oge. Nya kekuatan tina barang hakan jigeuna mah. Kapan kacaturkeun si Bima oge dina pawayangan. Daharna teh beda jeung dulurna euy anu opat. Daharna ge pohara. Ukituna pangkuatna. Nya bisa jadi teh si Panduel ge tah. Nah atuh sapiraku si Inul disarwakeun jeung Bima mah. Atuh sapiraku si Inul disarwakeun jeung Bima anu gagah. Kapan si Inul mah kalah ka budayut budayut. Jiga anu reuneuh bulan alaeun euy. Tapi kumaha cenah ceuk kita Pak?
Nah kekuatan naon atuh nu sebanding dina awakna si Nul teh? Kuki kuring ge ngarasa heran lantaran sadaya ieu kapan teu disangka. Si Endul najan teu bisakan ilmu silat, manehna oge bisa nulungan kita Pak. Pun tilu nyelamatkeun urang ieu. Kita Pak oge teu nyahoeun. Duka teuing kekuatan naon cenah? Teuing ti mana sumberna? Kumaha mimitina? Nu tiluan teh laju we terus ngobrolkeun si Endul. Sedengkeun ari anu keur diobrolkeun mah keur anteng we tapa di gua. Malahan mah basa si Belang nyampeurkeun ka eta si Endul teh. Si Endul teh henteu hebat atuh, gentur pisan tapana teh henteu lilir. Teuing arek nanahaon eta si Belang teh, teuing rek kalongok, teuing rek naon. Ngan bae sabada nyaho lamun si Endul teh sapisan dihudangkeun. Laju ngaleos deui kaluar les-liles leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Ari pangna hese dililirkeun teh eta si Endul kapan keur dikelebuh dina alam tapana. Malahan mah kiwari teh keur ngaranapan kajadian aneh. Si Endul teh keur anteng numpak orai naga anu kacida gedena anu kungsi nebongan teh. Si Endul teh dibawa teuleum ka dasar sagara. Ugu we atuh si Endul teh ngarasa eungap basa arek mumbul ka luhur. Eta orai naga teh kalaka meulit kana awak si Endul. Atuh si Endul teh meuni baruntak. Ih, naonan sia teh? Nah kakam meulitan awak aing. Heuh, eungap heula, eungap. Cik si Endul maneh teh ngalawan eta orai. Hayang sagancangna mumbul ka luhureun eta sagara. Tapi beulitan orai teh kacida kuat. Si Endul sate kabolah ti babaregek nguseurekeun sakabeh kakuatanana. Najan dina kayaan eungap oge maksakeun we hayang bisa mumbul ka luhur. Ari kurilekeunan jeung disabaran mah eta wabu orai nu ngabeuli teu bisa dilesotkeun. Bolonyon atuh geus kitu mah si Endul teh mumbul ka luhur cai. Ari geus aya di luhur mah eta orai teh kawas nu ngoconan atuh. Laju we mabade si Endul hibar ka kalayangan. Kiwari mah dibawa ngapung ngawang-ngawang. Nah kunaon sia teh? Tadi ka aing teh sia nguncrungkeun aing ka dasar laut. Ayeuna aing dibawa ka luhur. Wah aing teh bakal irageurageun. Ceuk si Endul atuh mah nya ka eta orai naga. Tapi orai teh henteu nembalan. Kalaka merong we ka si Endul bari kadenge ukur ngagerem we. Bari teh ku ngesila bener we si Endul teh dipurageun ti luhur awang-awang koleweng kalayang puguh we atuh manir heuwas. Tulung, nah sia teh aya kulenger aing dirageurageun, sanggap sia, sanggap. Ceuk si Endul minta tulung ka eta orai naga. Tapi orai teh kalaka jika anu nyengisirikeun lamun cara jalma mah. Puguh we atuh si Endul teh meuni soak. Geus kabayang cenah lamun nepikeun ka rag-ragana teh. Leungeunna meuni papuket, sabisa-bisa hayang hibar tapi kapan teu bisa. Dalantaran manehna bisa hibar soteh dibawa ku eta orai naga. Dina kaayaan kitu si Endul teh meureumkeun panonna bakating ku soak. Pikiranna teh museur geus teu inget naon-naon. Aneh bin ajaib. Si Endul teh karasa kiwari mah awakna asa hambang. Kakalayangan we kawas anu bisa hibarnya beuntak. Tetela bener geuningan sabada museurekeun hate jeung pikiran mah ngaleungitkeun rasa kasieun ka rasa kasalempang jeung hariwang. Manehna teh bet bisa kalayang kakalayangan kawas orai we. Nempo si Endul bisa hibar eta orai teh kawas anu bunga. Teuing naon mah kesud anu dipilampah ku eta orai naga teh. Geus kitu mah eta orai teh kawas anu ngajakan ka si Endul hibar we. Hayang dituturkeun atuh si Endul teh ngalayang kumalayang nutur-nutur eta orai naga. Kiwari mah anu dijugjug teh tayalian ti hiji gunung. Gunung anu ngacungkiring kacida gede jeung jangkungna. Geus kitu eta orai teh ngadadak ngagedean. Malahan mah gunung nu sakitu gede teh dipeuritan. Sedengkeun ari si Endul cicing we nangtung ngajajanteng merhatikeun kaayaan.
Ih, aneh. Nah kunaon sia teh buat jadi ngagedean kitu sia orai naga. Ditanya sarupa kitu teh ta orai teh hanteu teh balan deui kalah kagaram-garam. Balesat atuh si Endul teh ngabalesat tiber. Hayang nuju ka puncak ke gunung. Ngan edas barang arek tepi ka puncakna buntut orai teh. Maning ngabalesur atuh arek ngababuk. Kapaksa si Endul teh kudu ngagiwar plos samaran buntut orai teh nyamos. Barang si Endul arek hiber deui. Etilah eta orai teh kawas hanuahan teu mikeun lamun si Endul teh nepikeun ka tepi we ka puncak gunung. Si kurang ajar, nah bet ngahalangan ka aing sia. Nah ya naon di puncak teh deuleu. Cek si Endul beki penasaran, balesat di we hiber ka puncakna. Tapi eta orai teh malahan beuki motah atuh buntutna teh nyamer. Malahan mah tina sungguh teh ngaluarkeun seuneu anu ngabebelah. Si Endul teh kudu museurekeun kakuatanana, pon kitu deui pangenteng badana. Lantaran kudu sagancangna cenah bisa tepi bari jeung nyingkahan serangan-serangan ti eta orai naga. Nu akhirna mah atuh kudileukeunan jeung disabaran mah. Si Endul tetapi oge ka puncak eta gunung. Teh lah, geus tepi ka puncak gunung makayaan teh mata keendah. Mega bodas maningaplak tinggarulung kawazudra. Bari katempo panon poe cahayana mani nyerorot mata kepika bataheun atuh. Angin nebak teu rasa mata ketunduh. Atuh si Endul teh ngarada kasarewe di eta puncak gunung. Reup careti branaker. Kitu kejadian anu karanapan ku si Endul teh. Nu mantak masa didatangan ku si Belang teh. Si Endul anteng dina tapana. Kayaan di guha teh sepi cempling rek comrek. Ukur kadenge suara cangkrik di kajauhan. Suara gaang patebalan jeung suara cari cangkas. Jeung hawar-hawar kadenge suara anjing leuweung anu babaung. Caturkeun deui ayeuna mah di padepokan Ciburuy. Si Otong anu keur marhatikeun anu keur tugur. Manehna teh neangan kasempetan we keun siakeun sia aya balangan acan nu tiluan teh. Nungguan lamun nu tiluan teh ninggalekeun eta panto gerbang. Bener wae kira-kira wanci rek maju ka janarinakeun mah. Nu tiluan teh ngajauhan gerbang. Teuing lapar teuing hayang nyieun cai kopi atuh. Da katempo leumpang ngajarauhan. Dina kayaan kitu si Otong atuh mani bunga. Ngajuhe nyampeurkeun eta panto gerbang. Geus teu antapara deui. Panto teh laju dibuka kabeneran ari dina muka kunci makapan ahli atuh. Angaranan Garong. Kulutrak panto gerbang teh dibuka geus kitu pelajat wae lumpat. Ninggalkeun eta padepokan. Disirikna mah jika anu notok-notokeun maneh we hayang sagancang ngajauhan eta padepokan. Lumpat sakalumpat lampet. Sakapeung mah kukurubutan dinu bala jalanan teh hanteu ngaliwatan ka tengah lemur. Tapi mapai-mapai sisieun lemur we. Nu beras nanti ka ituna teh kapileuweungan. Caturikeun anu tiluan teteh anu tiluan teh. Bieu teh tas nyarieun cai kopi. Barang tepi ka panto gerbang puguh we raju kaget lantaran panto teh melenge. Bari jeung tulakna teh geus amuradul. Alah, cilaka euy cilaka. Nah ieu panto teh ruksak euy dirujad. Wabah bisi aya jalma nu asup euy. Ayo urang pariksa euy. Winaya jeung si Odon ge reuaseun. Ajuwe atuh tiluan teh laju mariksa. Kabeh rohangan dipariksa bisi-bisi aya jalma jahat anu nyusup ka eta paguron. Tapi weleh teu kapanggih naon-naon. Eueuh kajadian anu nyurigakeun. Malahan mandi jero teh eueuh panto anu dirujad. Mutiruan teh atuh langsung balik deui ka panto gerbang bari jeung pating harulang we. Nah saha cenah atuh nu geus ngarusak panto gerbang teh jeung naon maksudna. Kapan urang teh teu lila nyeun cikopi teh euy. Tapi ieu aya nu ngarusak kunci teh euy. Mana kitu mah ya jalema euy jalema. Tapi dah rek naon atuh. Da buguk geus dipariksa teh kapan eueuh kajadian naon-naon nu nyurigakeun. Enya saha atuh nu geus ngarusak ieu panto teh nya. Bisa jadi ieu teh jalma jahat. Dan bayar rek naon atuh. Nah teh jadi kitu asup ka padepokan teh. Da meureunnan
Nyahun dijagaan ku urang tiduan ya. Kateuing. Ayo Kang Pariksa keluar. Bisa nyurigakeun euy. Cek si Ijon ngajakan bikin mariksa keluar atuh tetalang ke. Tiluan nanti kiwari mah mariksa sabudeureun pakarangan eta paguron tapi eueuh jalma saurang-urang acan. Jeung eueuh tanda-tanda anu nyurigakeun. Sabada ngerasa aman mah nu tiluan teh laju asup deui ka paguron atawa ka padepokan. Pantu gerbang dipeuneuteun. Tulak anu rujat dibenerkeun. Mudah-mudahan eueuh kejadian anu teu dipiharep euy. Nya mudah-mudahan mah aman lah. Eueuh kejadian naon-naon. Meureunan nya aya jalma jahat anu asup ka ieu paguron. Ngan bae banten teh terjadi langsung kabur. Alah. Esuk orang laporan we ka kita, Pak. Lamun kitu nya pantu gerbang teh geus aya nu ngarujat. Ngan bae da eueuh nu dijadigakeun. Wah naon-naon geuningan. Teka rasa wanci peuting teh geus kaganti ku wanci beurang. Sang Surya ti tebewetan geus sumirat nyangan jagat. Nying raikeun pabudut hideung. Atuh kayaan teh kiwari manggeus berhaya-berhayan cang. Nu tiluan oge laju baralik di ka kamarna. Lantaran cenah pancen teh geus rengse. Engke we cenah geus rada beurang ada kelaporan ka kita, Pak. Ngan bae. Sabada kayaan geus beurang, kita teh hante kaluar di kamar abu gue atuh nu tiluan teh kaget. Pon kitu deui muridna kita anu liana. Pada teu ngarti nakunaon cenah kita teh eueuh kaluar di kamarna. Ngarasa melang hariwang bisi kumaha onam. Atuh muridna kita teh laju mariksa ka kamar kita, Pak. Barang dipariksa teh lah kita teh masih keneh sare. Kunaon atuh Ki Guru teh nya? Sarena aya kuti berarti teuing. Tara biasana. Atuh kapan biasana mah? Tara nepikeun ka wayaki euy. Moal kitu Ki Guru teh. Keur teu ngareunah awak meureunan, keur gering. Nya, keur diantep ulah bakal diganggu. Binok oge nu sok biasa nganteran. Ka kamarna kita manehna ngajengok kaget lantaran tara biasana cenah. Kita teh aya ku kebal-kebal teuing sarena. Alah. Nah, kita teh aya kuti berarti teuing sarena teh asa ku kebluk-kebluk teuing. Kapan tara biasana? Biasana meni gorejag. Tapi na ayeuna mah meni kebal. Moal kitu keur teu ngareunhan awak. Tapi dah kamari mah jag-jag teu kunaon. Moal kitu pangaruh tina cai kopi. Si kopi aing teh atuh si hitam manis, mantak cenghar, mantak ngagebrai. Enya jiga nama eta kita teh teu bisaeun kulem. Sabada nginum si kopi aing lantaran bagadang jadi we ayeuna mah si keneh sare nya keneh jongjon gede we nganturan mah. Kabeh oge atuh nungguan we eueuh nu wani ngaganggu. Ngan bae basa geus maju ka sorenakeun. Kita masih keneh ngagebra sare sarada teh mani hariwang atuh. Lantaran asa teu wajar cenah. Binok ecing den bakar teh cobaan ngaguyahkeun kita, Pak. Tapi anu digeuingkeun teh teu hilir nyekrek-kerek we. Ugue atuh sarada teh jadi hariwang melang aya nu teu beres kaya kieu mah. Sokomo kapan dari peuting teh geus aya kajadian aya nu geus ngaruksak pantu gerbang. Jeung deui si Otong teh kabejakeun leungit duka teuing ka mana? Nah, aya nu nyulik si Otong teh ku jalma jahat atawa si Otong nu ngahajak kabur ninggalkeun paguron. Ieu anu jadi bahan catur para murid kita Pak sabarakanca. Mitra baktos na geuning parantos teh nyekapannya. Sagala urang tunda jajara carita si Endul jawara olok ke jodoh ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saran undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.